Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, urang sangakan puji sinaring syukur ka Gusti Nu Maha Suci, Zat anu ngatur sagala eusi dunya katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna, urang masih dipapareun nikmat sehat, oge nikmat iman sareng nikmat Islam. Nyaeta nikmat anu pang-ageung-ageungna. Shalawat sareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku sabab anjeunna, urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat Islam. Mudah-mudahan urang sadaya kaasup umatan nepi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pangjejer sareng para pamilon anu geus kuring dipika hormat, tepangkeun wasa simkuring ti Fano Hadiatama. Simkuring agem pancen janten panembu catur. Teu hilap, simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu parantos kersa hadir di ieu kampelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan fibromialgia satos COVID-19. Ku kituna, pikeun ngaefektifkeun waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu ku simkuring dipika hormat, simkuring bade nepangkeun saha-saha wae anu janten pangjejer dina ieu acara. Para pangjejer anu bade ngadegkeun kamandangna, anu kahiji nyaeta Ibu Ella Nurraela SPD MPD. Alamatna di Jalan Olahraga nomor 86 Majalengka. Boborna kaping 23 Desember 1868. Anjeunna mangrupikeun guru kimia SM Negeri 1 Majalengka. Wilujeng siang Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Ibu Episi Rahayu MPD. Alamatna di Desa Sutawangi nomor 1 Kacamatan Jatiwangi. Boborna kaping 20 Februari 1877. Anjeunna mangrupikeun guru biologi SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng siang Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas sareng didiskusikeun ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Ella Nurraela kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Ella Nurraela anu parantos ngadugikeun kamandangna. Janten fibromialgia nyaeta panyawat anu dijadikeun ku nyeri di sakujur awak dibarengan ku kacapean sareng pola istirahat anu kirang cekap. Pola hirup anu sehat tiasa ngerangan gejala anu dialami ku penderita. Panyawat ieu biasana lumangsung kana jalmi anu satos pulih tina COVID-19. Nyeri sareng gangguan istirahat anu kirang cekap kusabab fibromialgia tiasa ngaganggu kegiatan sadidinten. Hasilna, penderita tiasa ngalaman gangguan kahariwang sareng depresi. Salajengna disemanggakeun ka Ibu Episi Rahayu kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Episi Rahayu anu parantos ngadugikeun kamandangna. Gejala utamana fibromialgia nyaeta nyeri di bagian awak anu tahan saantara 3 bulan. Selain rasa nyeri, jalmi anu ngagaduhan fibromialgia oge tiasa ngalaman gejala sapertos kacapean anu nyababkeun henteu ngagaduhan energi, kaku otot, insomnia, atanapi sesah bobo, nyeri sirah, sareng gangguan kognitif sapertos susah konsentrasi sareng laun upami nyarios. Ayeuna lebet ka acara sesi tanya jawab. Simkuring ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacukeun pananganana sareng nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka Edu Septiani anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan obat anu tiasa dikonsumsi kanggo penderita fibromialgia. Sumangga ka Ibu Ella Nurraela kanggo ngalar patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Ella Nurraela anu parantos ngawaler patarosan ti Indri. Anu eusi waleranana nyaeta obat anti nyeri sapertos paracetamol, obat anti kejang sapertos gabapentin, sareng obat antidepresan sapertos duloxetine. Rupina urang sadaya parantos rengse ngalaksanakeun ieu acara kalayan lumangsung lancar tingawitan dugi ka ayeuna. Ku kituna mangga kasadayana urang kasarangan maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panembu catur rada hapunten bilih aya kalepatan. Mugi acara ieu aya mangpaatna kasadayana. Hatur nuhun kana pahartosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.